Sebelum Anda menyaksikan video berikut, jangan lupa tekan subscribe, like, komen, dan share, serta tekan lonceng. Satu aja no urang diteraskeun kana acara anu sanesna ieu ku akibatnya dirajaan heulanya soalna urang ti awal sampai ke akhir nyaeta supados aya kalancaran kalongsongan kalayan dilindungi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Tah ieu sok gerak bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah orang tos dirajahannya cu ngiring bingah ieu kanggo ka panganten sakalinya cu pokona masing mundut mulus bagus berkah salamet kacai jadi salewi cu kadarat nyaeta jadi saroga cu nya ayeuna teh urang ieu teh di Cihara sanes Cihara gitunya cu mohon dinu pacarik Nurdin tah dinu pacarik Nurdin ieu teh nya alhamdulillah urang teh tos patepung lau pamrok jongoknya amin ai pacarikna aya ieu aya ayo kenalkeun ieu laki lencer ieu nu ti Panggarangan nya cu nya mohon pasek mas teh kana ketinggal datang nembe ibu naungkul aya ibu sekmat nya dah ieu nayaga kanca
satu acara urang ngalajengkeun nya tadi acara anu sanesna aki hayang ngalempengkeun cangkeng. Iya sok pengkedelan. Alah tos lila ieu cangkeng aki teh geus sabararega. Ya ngarikuk bae. Ngarikuk bae dong atuh encok. Ayah. Lepang-lepangkeun uratna. Iya mohon. Tah anu tadi teh urang taskeun kacai jadi salewi, kadarat cenah jadi saroga nyacu. Iya. Kacai sing getol ku ati suci, Iya. kadarat sing getol salat kitu Amin. nyacu. Mohon. Mangga atuh aki hoyong dihalangkeun heula lagu dasar jodoh lah. Dah. Gitu.
geni aturan geni mugi aku kuat ayeuna tunduk waktuna. Alhamdulillah alamin parang pesumping di payunan urang sadayana dihaturan ka ibu mempelai wanita untuk mengalungkan kalung kepada calon mempelai pengantin pria. Anu salajengna urang dikawitan bismillahirrahmanirrahim. Salajengna dicanda ke tempat meja akad nikah digendeng sama ibu calon mempelai wanita. Silahkan mama sama bapak digendeng.